Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang danggu deui sareng mangking ce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa hadir deui mohon. Sataacana dipedar ieu cariyos sim kuring nganuhunkeun ka saha wae di mana wae ayeuna mogia sing pada sarehat sadananya sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Hatur nuhun ka para subscriber atau like komen mohon. Dinten ayeuna teh masih nyarioskeun randa anyar mohon bagian ka 16 ayeuna teh nya mohon. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Nya syukur atuh nyanyi mama mah balaka mama melang wae. Maklum atuh manehna teh rek panggih jeung nu aya deui kasebutna. Popotongan. Syukur bae nyai tetela geuning. Hidup teh jembar geuning anak mama teh saur mama. Naon atuh cenah panyakitna nu gering teh? Nu mawi duka mak abah da dokter ge teu nyaurkeun nanaon sanggemna eta teh mak abah cek kuring. Poe Jumaah tanggal 2 bulan puasa kuring rek indit nagih kawas sasari bari mawa dagangan moal lila niat paling lila rek 3 peuting biasana mah make sok aya 5 genep peutingna atuh barudak tiluanana oge teu kabawa deui. Keur sina dialajar puasa babakuna mah maksudna nu cikal jeung nu panengah sahanteuna atuh mun dibawa meureun moal bisaeun puasa moal karuateun dina perjalanan. Indit teh rek beurang wae kana kareta ngarah datang ka ditu teh sore nya bari ngabuburit mending bari ngabuburit we padahal nya sarua bae ketang ripuhna beurang ripuh sore ge sarua ripuh nuju saumah aduh dadina kareta api teh pohara panasna deui jeung kudu pindah kareta deui kapan aduh ieu mah aya-aya wae teu kawas sasari deui bulan puasa mah aya-aya wae ieu mah terus kudu ngendong deui aduh kuring teh teu wani ayeuna mah kitu teu wani ngendong di deungeun-deungeun mah deui najan cek mantri lumbung mantri guru oge ngandeg moal bisi pajarkeun teh aya ngaguar dagangan ke jeung kagok deui bulan puasa boh dina usum buka boh dina usum sahur urangna jadi karagok kitu cek kuring anu matak ngendong di adi dipituin didulah adi nu hiji deui oge iman keukeuh wae kuring sina ngadeg heula nganiat sakalian bari ngalongok bojona dulah
nutos ngalahirkeun mohon sakantenan cenanya ngalahirkeun ku si Umar mun teu salah tapi tanyaho kunaon kakara ge sapeuting hate asa teu ngarereunah pisan asa gegebegan bae kumaha budak bisi gering teu jongjon rarasaan keur nagihan oge keukeuh wae asa sasaredetan ieu hate nu matak najan nagihan can bebeunangan niat mah poe Senen rek balik bae. Aduh melang ka barudak kombisi kumaonam ke kumaha atunya ieu teh nagihan can bebeunangan duit teh loba nu diaranjuk diaranjuk biar berartos ieu hate teh aduh kacida kegebeganana kumahanya barudak teh kitu sing sarehat we atuh ditinggalkeun teh nya budak keur kitu basa kuring ngariung buka puasa didongengkeun kadulah oge ngan ukur dijawab labat angin eta mah manawi acek maklum atuh nembe pisan saum meureun abdi ge duh puguh teraraos awak ieu teh mohon nembe anyaran saum mah sok lebat angin acek sok babarian geus kitu bae tapi tetep kuring asa heran pisan barudak dulah geus sarare nu tadarus ditajug geus beres bieu pisan kuring keur ngariung keneh jeung boga imah bari ngitung-ngitung tagihan muhun cenanya kadenge aya sora kareta mesin mimiti nama sahata bangun nama aya sema cek kuring gebrug kadenge aya nu ngagebrugkeun kareta mesin kana bilik geus heran eta oge naha neundeun kareta mesin mending ngagebrug-gebrug teuing bangun rusuh dulah acek ieu aya eueuh arahnya eueuh cek solan nu di luar nah asa sora Iman eta mah nya cek kuring Iman ieu abdi acek ieu abdi Iman cek nu di luar si Iman cenanya mohon bade naon Iman gening enya Iman dulah cing buka gancang atuh pantau teh na aya naon ieu teh penting-penting kieu jeung hate kuring teh aduh asa teu ngareunah pisan ieu teh jog tetalangke pisan dulah muka panto jol Iman nongol dina panto nyerengeh ari nyerengeh nama tapi tetela nyerengeh nu dihaja dan nilik kana kesangna nu ngoprot tangtu tas rusuh pisan tumpak kareta mesin aya naon Iman mending ngarusuh-rusuh teuing atuh
Ih, ya heula atuh acek. Aduh, capek kuring teh, capek pisan ieu. Aduh, capek ieu. Halah, halah capek. Walona bari kitu teh bari haruhah hareho lain aya naon ieu teh saenyana aya naon iman cek kuring bari nyekel leungeunna pek atuh ieu nginum heula ieu geus kitu teh sok nyarita nya aya naon atuh iman. Nya acek. Atuh bade minum heula ieu teh. Seger tuh minum heula pas katenjo kumanehna urang nagar-nagar maneh da kaciri dina panonna manehna teu mawa beja anu matak pikareuwaseun. Kieu acek, kieu ye dangukeun nya acek teh. Ngadangukeun anak mugi sing sabar acek ulah ulah ieu ceknya Pok atuh iman nya aya naon ieu teh cek kuring geus teu katahan. angkang puguh acek engkang parantos teu aya nembe teh aya nu nelepon ti mama ka kecamatan acek. Engkang mana iman nu bener atuh nyarios teh cek kuring. Sumohon acek kang juru tulis. Kang juru tulis acek. Pokna ha bapana barudak iman kitu cek kuring. Iraha cenah iman iraha. Tadi acek sanggam telepon tepanjang. Nah nu ngadugikeun ge upas telepon ti mama sanggem nama kitu acek. Ngadenge caritaan imam kuring nyuuh kana meja 8 tahun kuring jeung manehna babarengan hirup 8 tahun kuring jeung manehna saka nyeri saka peurih teh ayeuna geus dipundut ku kagungan karunya muhun aduh ieu mah ye. Haduh, kamari mah dasar rek cager bapa barudak teh. Haduh, kumaha atuh barudak kuring nu tiluanana ieu teh. Nalangsa pasti saradeuiheun deui ditinggalkeun ku bapana mah. Haduh. Haduh, anak king, maneh teh jadi yatim ayeuna mah. Yatim gening. Dedeh teuing anak king, nyaah teuing. Cek kuring teu karasa ngajerit maratan langit karunya. Aduh. Mohon karunyanya mohon. Karasa adulah jeung iman nyarakelan kana tak-tak. Poho deui kumaha saterusna mah barang bray deui beunta. Kuring geus pada ngarubung-rubung kadenge nu babacaan. Karasa tarang kuring aya nu nyeuceuhan kareret Suti bojona Dula. Tabuh 5 subuh-subuh
kuring dibarengan ku Iman karena bus ngajugjug anu ninggalkeun bus teh ngahaja eureun heula di hareupeun imah sabab kuring moal nyimpang ayeuna mah rek tuluy ka ditu ngan rek nyokot heula barudak geus di dangdanan mama jeung emak oge geus darangdos rek arangkat saeusi beus ronghok meureun basa nenjok kuring teu kuat ngarangkul ka emak karasa ditiupan embun-embun ku mama dibeyeng naraek deui kana beus. Di gang aya opat bandera bodas nandakeun yen teu jauh di dinya aya nu maot hareupeun imah geus ngaliwud jelema lolobana mah pagawe kantor kabupaten kursi bae dipipir nu kabireungeuh kamari mah dipipir eta teh nu geuring ulin jeung budak bangun nu tereh jag-jag. Kuring tadi jauhan ku mama jeung ku adik kuring Iman ari kuring ngakawak budak nu tiluan. Mayit ngagoler di tengah imah geus meunang mungkus hayang kuring teh ngarontok layon tapi ditahan ku mama. Ih, sing inget gelis, sing inget maneh teh Min, sing inget ieu. Min teh anak mama mah kuat kabeh oge, kuat. Saurna samar-samar kadengen oge. Kuring ngajerit ngagugulung budak kasep teu boga bapa ayeuna mah maraneh teh muhun ditinggal pupus ku bapana muhun karunya. Barudak ku kuring dilesotkeun can nyarahun meureun can harideng yen ti mimiti 4 bulan puasa tahun Masehi 1834 manehna geus teu boga bapa deui teu boga deui tuturus sirup ku Gusti Allah tos dititipkeun nana kaduaan ka bapana jeung ka indungna ayeuna dipundut tinggal kuring sorangan indungna deudeuh teuing atuh. Nu dua mah banguna moal inget-ingeteun acan kana rupa bapa komo kana kaheman jeung kanyaah nama kana gegemna kana ngenot ngogona. Kuring jumarijeg asup ka kamar sawatara poe ka tukang dipake kuno gering dipake ngabegeakeun kuring dipake ngawawuhan kuring jeung budak nu bungsu nya aya eja bae di kamar manehna ngarontok ka kuring na atuh ari pokna teh. Acek abdi hapunten nya dina sagala kalepatan cenah mending ngajerit ngomong kitu teh basa kuring didiukeun dina kursi urut kuring diuk kamarina bangsa basa nyang hareupan anu gering. Basa layon rengse disolatkeun
kadenge loba nu neangan barudak kuring cenah tadi arulin ka jalan telila katenjo barudak asup ka jero imah nu leutik bajuna hideung ku getah manggu muhunnya karunya muhun kabayangnya ya mah. Kukuring dikaleng ka jero imah barudak gek diuk teu jauh ti layon. Ujang ayeuna mah bapa teh bade diurub pek gerak taringali atuh da moal katingali deui dugi ka iraha bae ujang pek kasep taringali heula nya cek kuring ngan nu gede nu tedaikeun teh nu laleutik mah teu ngalartieun meureun malah ting raringeh. Mangga acek atuh tingali heula hawatos cek eja ka kuring saenggeus manehna milu jeung si cikal netep mayit lalaunan kuring cengkat mama henteu nebihan ngagandeng kuring ditetep mayit teh pias pisan sagala rupa mah terobah tetep rupa bapak budak. Ulah ujang ulah dicepeng saur kuring masa keur ngarongkong rek menerkeun kapas anu ngahalangan gadok layon deket kuring nempok. Kang abdi hapunten Kang hapuntennya bilih abdi seueur salahna nya Kangnya hapunten wae cek kuring ngan sakitu nu kuat ngaluarkeun kocap geus kitu kuring malik nyuuh kana pangkonan mama ngajerit deui bari ngagogulung budak basa layon diasupkeun kana pasaran. Kuring maksakeun maneh nangtung dina babacik keur pasaran mimiti diangkat barudak tiluanana ku sarerea dititah ngolong kana handapeun pasaran nu dua daekeun tapi nu bungsu mah montel wae ka kuring ku kuring dipangku dipawa ngolong pasaran. Tabuh dua leuwih saparapat layon diangkat dibawa ka jalan. Tabuh dua kitu biasana datang ngantor ari ayeuna mah indit ti imah tur indit keur saendengna. Allahu Akbar wilujeng angkat akang wilujeng angkat. Duh anaking bapak teh geus angkat saur kuring. Kuring diuk deket jeung eja keukeuh embung jauh aya mama bapak kuring emak mah geus mulih tadi siang jeung Iman terus deui mama Sukarna. Bapak eja deui nujolna kamari basa layon geus beres dikaluat lat cenah da basa aya telepon ngabejaan maot keur ka Bandung eta oge
sadatang datangna tuluy indit deui tabuh 5 jolna. Aya sawatara urang bae deui sepuh bangsa pernah bibi atawa ua ti pihak bapana barudak datang. Barudak nu tiluanana ngemprah gigireun. Salapan urang nu ngariung di tengah imah. Kakara rengse tahlil mimiti nama badami yang hareupan tiluna. Saenggeus kitu Mama Sukarna anu mimiti sasauran. Aduh, kieu ayeuna mah danggeus beres ieu teh. Pangpang nama da urang mah moal lalami meureun. Da isuk duka pageto tangtos we geus balubar ieu teh. Saurna jempling riungan teh sarea oge pada ngarampa naon kira-kira nurek di badamikeun. Ditinggal nu maot teh teu sabaraha pakeanana aya 2 koper. Yeuh mun rujuk mah eta pakean rek dibantun. Keur pangeling-eling ieu teh jeung yeuh koperna bae nya sakalian tah hese mawana atuh. Taya keneh meureun anu mairan kabeh. Ih kumaha ieu teh? Naonna kitu? Yeuna waktosna seep cenah nya. Aduh. Mohon waktosna kabejeng seep cenah nya. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa ditepang dangukeun deui. Dina seri ka-17 mohon. Mangking ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah.